Urang tunda heula lalampahan tilu putri siluman oray, Putri Maya Asih Rara Dewi jeung Banawan Tea. Ayeuna urang caturkeun heula kaayaan di hiji pilemburan anu singkur kalingkung ku gunung-gunung, kahapit ku pasir-pasir. Lemburna leutik campernik tapi endah jeung matak pikabitaeun. Eta lembur katalahna lembur silingkur. Kaayaan di lembur engke kahareupna aya patula patali jeung tilu putri oray tea. Harita kaayaan isuk-isuk panon poe karek meletek di belah wetan. Sora sato ingon-ingon geus kadengereang patembalan. Dihias ku sora manuk anu racet patembalan jeung pada baturna pating kaleper mimiti nareangan kadaharan. Kitu deui jalma urang lembur geus mimiti pada sibuk balawiri rek indit ka tempat pagaweana masing-masing. Aya nu ka sawah, nu ka kebon jeung sajabana. Di eta lembur aya saurang jalma anu katelah jegut ngaranna Haji Daroji, ari ngaran aslina mah Kurdi. Ngan saprak kadengeng pangkat haji ngaranna dirobah jadi Daroji. Ngan teuing eta ge mangkat haji nama bener atawa henteu. Lantaran cek sawareh beja mah basa usum haji teh batur mah mangkat ka Mekah, ari Haji Daroji mah malah ngaran pelesiran ka Pulau Bali. Pas nu sejen balik haji main lagi mulang ka lembur. Jadi bae disebut Pak Haji lantaran ari ka mana-mana sok make kopiah haji jeung make jubah. Malah ti barang harita Haji Daroji geus siga bae ustad. Lamun panggih jeung jalma-jalma sok pasti ngadalil. Mere papatah ka batur bari jeung manehna mah teuing ngalaksanakeun teuing henteu mah. Wallahu alam. Tapi cek jalma-jalma mah kudae ka masjid geus alus Haji Daroji teh. Da baheulana mah boro-boro deui ka masjid, pagaweana unggal peuting ngan saukur main domino jeung mabok di pengkolan. Ngaresehkeun batur ngaganggu jalma-jalma anu raliwat, utamana mah lamun nempo awe anu bahenol. Lajen pernah milu salat maid oge, basa tatangga ninggal teh. Pas takbir kadua maena mah langsung ruku jeung sujud. Barang ditanya ku nu tatanggana, tembal si Haji Daroji teh maena kitu teh ku sabab ku khusu-khusuna cenah gitu. Ngan aya saeutik leuwihna ti nu sejen Haji Daroji teh. Ti saprak naik haji mah manehna katelah pangberehana. Memang kitu nama dina merenna ge manehna teh sok pilih-pilih jalma. Lamun aya nu ngalem atawa sasalaman ka manehna cium tangan, pasti eta jalma geus dijamin meunang receh ti Haji Daroji. Ari pamajikan Haji Daroji ngaranna Sarmana. Samemeh Haji Daroji beunghar ladang tina meunang porkas, pagawean ce Sarmana teh tukang ngajualan daun di pasar. Tapi disaprak beunghar jeung bisa naik haji, bisa Sarmana oge unggah adat. Sok ambek lamun disebut bibi teh, kahayangna disebut Nyimas. Malah mah boga gelar anyar disebutna teh Nyimas Haji Tania. Harita isuk-isuk keneh Haji Daroji katempo ke Lempang rek indit ka tokona. Tokona lumayan panggedena di eta lembur mah, malah mah pangkuplitna sagala aya. Saperti biasana Haji Daroji make jubah sorban jeung kopiah haji. Lempangna diatur geus bet siga bae para syekh atawa kiai besar. Ari di jalan kabeneran loba ibu-ibu anu keur ngariung, teuing tas balanja, teuing ngajang ngarumpi. Barang nampo Haji Daroji ke Lempang, atuh ibu-ibu teh langsung caruring hak nyalampeurkeun ka Haji Daroji bari dadarongkoan. Naranya tuluy nyaralam cium tangan. Wilujeng anjing Pak Haji, meni rajin bade ka tokonya. Cek salah seorang ibu-ibu anu ngaran Cijah bari tuluy nyalam cium tangan. Ibu-ibu nu sejenna ge saruan harurutan nyaralam cium tangan saurang-saurang. Kabehana bari dodongkoan. Wilujeng anjing oge ibu-ibu keur naraon ieu teh isuk-isuk keneh geus ngarariung. Lain marasak di imah atawa nya naon bae kagiatan lain.
tembal Haji Daroji. Sumohun Pak Haji, puguh ieu teh nuju milarian kanggo masakna. Maksud abdi teh nuju ngantosan Ceis anu sok micalan sayurna. Cek salah saurang deui anu ngaran Cisaina. Haji Daroji seuri. Tuluy mahna ngarogoh kana saku bajuna ngaluarkeun duit sababaraha lembar. Terus dibagikeun ke ibu-ibu anu aya di dinya salembar sewang. "Yeuh, lumayan. Jang tambahan meuli sayuran," cek Haji Daroji. Atuh ibu-ibu teh meuni barungaheun nararima duit ti Haji Daroji teh. Da emang eta anu sebenarnya diarep-arep ti tadi ge. Maranehna ngahaja nungguan Haji Daroji lewat. Lantaran geus pada ngarti lamun aya Haji Daroji lewat terus sasalaman nyium tangan pasti menang receh. Hatur nuhun Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji sing ditambih rezekina ku Gusti Allah, cek Cisaina. Mohon Pak Haji. Jarang-jarang jam jegut bager Gus Pak Haji mah, cek Bijah. Nu sajana ge sarua ngaralem ka Haji Daroji. Atuh Haji Daroji teh meuni rebeh-rebeh bae liang irungna. Ji, kuring mah ari babagi duit teh lain pedah kuring loba duit atawa ngaharepkeun dipuji ibu-ibu. Tapi kuring mah sabenerna mah ngan saukur mere conto. Yeuh, lamun urang sering sodaqoh pasti bakal dibalas ku Allah sababaraha kali tikel. Jadi urang ulah ngarasa awal lamun mere sodaqoh ka batur teh. Kitu maksud kuring mah. Pan geus bukti lain kumaha kahidupan kuring ayeuna ieu teh kulantaran kuring loba sodaqoh. Tapi ari sodaqoh teh kudu ikhlas, ulah diharapkeun dipuji. Cek Haji Rodi, ari ngomongna mah kudu ikhlas cenah embung dipuji, tapi barejeng malahna ngalam diri sorangan. Ari ibu-ibu nu didarinya ngan saukur unggut-unggutan. Teuing didengekeun omong Haji Rodi teh teuing henteu mah. Nu penting mah marahna mah meunang duit cenah. Keur kitu rada jauh tidinya aya saurang ibu-ibu keur lempang dengan kencak katuhna ridu ku babawaan si horeng eta teh Ceis teh tukang sayuran. Mahena karek datang ti pasar tos balanja jang jualeun. Barang nampoh Haji Daroji keur dirayung ku ibu-ibu, Ceis meuni curing hak. Waduh, tinggalin aing ya. Itu Pak Haji Daroji geus babagi duit. Wah, bahaya. Lamun teu geuat-geuat disampeurkeun aing bisa teu kabagian jatah. Gerentas Ceis. Tuluy Ceis buru-buru lempang incik rek nyamperkeun Haji Daroji anu keur dirayung keneh ku ibu-ibu. Ceis geus bener-bener siga nu keder. Tapi karek sababaraha lengkah mahna geus eureun deui. Lamun aing nyamperkeun Haji Daroji bari ridu ku bawaan kieu, aing moal menang jatah. Heueuh, basa hari tau ge boro-boro dibere aing kalah dititah sodaqoh. Dah ditunda heula belah barang-barang teh. Gerentes Ceis deui. Tuluy mahna luwak liuk, breh teu jauh tidinya aya rungkun cau. Ceis ngambelnyeh, tulus babawaan teh ditunda heula di satukangan rungkun cau. Geus kitu mah mahna lempang deui ngincik muru ka Haji Daroji anu masih keneh dirariung ku ibu-ibu. Sanggeus deukeut ka Haji Daroji, Ceis langsung bae nanya. Haji Daroji bari setengah gorowok. "Assalamualaikum Pak Haji," cek Ceis bari sasregel nyingkahkeun ibu-ibu anu ngahalangan manehna. "Waalaikumsalam," tembal Haji Daroji bari patare maleungeun jeung Ceis anu ngajak sasalaman. "Tos di mana heula Ceis?" "Geuning ka Panderian," cek Haji Daroji. Atuh disebut ka Panderian kitu teh Ceis leuwas. Pikirna bawa moal kabagi duit ku Haji Daroji. Itu cenah cek pikirna. "Ah, henteu ka Panderian Pak Haji, kapan masih kena ngariung seueuran?" tembal Ceis. "Enya, maksud teh batur geus narungguan rek balanja sayuran ka Ceis, tapi Ceisna karek nonghol," cek Haji Daroji. Tuluy Haji Daroji saperti biasa ngodok sakuna. Gorehel ngaluarkeun duit 2 lembar, sor dibikeun ka Ceis. Atuh Ceis meuni bungaheun pisan. Sedengkeun nu sejenna mah marah marolongo. Lantaran ari maranehna mah ngan dibere salembar sewang ku Haji Daroji teh. Tapi rek ngomong ka Haji Daroji nu wani. Tuluy pok Haji Daroji kadenge ngomong deui. Ibu-ibu pasti heran ya. Cing naon sababna kuring mere duit ka Ceis 2 kali tikel leuwih loba ti ka ibu-ibu, cek Haji Daroji. "Mohon Pak Haji, kunaon eta teh? Pilih kasih atuh Pak Haji mah. Abdi jeung nu sanesna kasirihan yeuh," cek Cisaina. "Nya kayak kukurin diterangkeun tapi sukannya nerangkeun eta mah.
Ayeuna mah kuring rek neruskeun masalah nu tadi heula. Jadi kieu ibu-ibu nya, tapi kuring rek nanya heula ye. Ibu-ibu hayang loba duit kos kuring teu? Cek Haji Daroji bari mere pertanyaan ka ibu-ibu. Tangtos atuh Pak Haji, tangtos. Tembal ibu-ibu. Mohon cing Pak Haji pasian terang kumaha rahasiana supados janten jami jagur di kos Pak Haji. Ceis ilu ngomong. Syukur. Ari ngaran jalma mah memang kudu kitu, kudu boga kahayang pikeun maju. Gampang sarana mah hayang jagur kos kuring mah. Cek Haji Daroji. Kumaha tuh Pak Haji, sok atuh enggal terangkeun. Cek Ceis siga nu teu sabar. Kieu Ceis, tadi ku kuring geus dipijakeun. Yen dina agama aya katerangan lamun urang daek sedekah ka batur ku cara ikhlas, hartina ulah pamernya, Allah bakal ngaganti harta nu dikaluarkeun ku urang sababaraha kali tikel. Misalna ya ceui sedekah duit 10 perak, eta teh ulah salempang bakal meunang ganti 10 kali tikel. Cek Haji Daroji. Ibu-ibu katempo unggut-unggutan, teuing ngartieun, teuing didengekeun, teuing henteu. Tapi lamun ceus mah katempo manehna meuni dari apisan ngadengekeunna. Maklum ari ceus mah tukang dagang manehna mah. Jadi nu aya dina otakna ngan kumaha carana bisa menang duit gede atau menang bati loba. Harita oge ngadenge omongan Haji Daroji kitu teh, ceus mah langsung ngagerentes. Heueuh nya. Da emang bener omongan Haji Daroji teh. Buktina maena sok bagi duit lain beak, tapi maena makalah tambah loba duitna teh. Heueuh dapan baheulana mah malarat maena teh. Pasti bener ya omonganna. Garentas ceus. Haji Daroji rek ngomong deui, tapi kaburu disusulan ku si Usrip pujangna. Hapunten Pak Haji, itu saur juragan Nyimas. Enggal saurna teh ulah siang teuing. Cek si Usrip. Oh nya tuh Usrip. Nya beu ayeuna kuring ge rek langsung ka toko. Tembal Haji Daroji. Satuluyna Haji Daroji pamit ke ibu-ibu. Ibu-ibu, geus isukan deui nya diteruskeun ngobrolna. Kuring kaburu beurang dari ka toko. Assalamualaikum. Cek Haji Daroji. Waalaikumsalam. Tembal ibu-ibu. Terus katempo Haji Daroji indit dituturkeun ku si Usrip. Ari geus kitu mah ibu-ibu geh balubar. Ngan ceis mah katempo masih ngajanteng sorangan. Manehna mah masih kene mikiran omongan Haji Daroji. Cek Haji Daroji, lamun urang sedekah 10 perak bakal meunang ganti 10 kali tikel. Waduh, eta mah leuwih-leuwih tina bati aing dagang 2 minggu. Cik aing rek nyobaan. Tapi aing rek sedekahna make duit nu pamere manehna bae lah. Ambih teu nyoceng modal dagang. Ngaranna ge da nyobaan ieu mah. Tapi ngomong-ngomong Haji Daroji tadi mah duit ka aing sabaraha nya? Gentos ceus. Tuluy maena ngilikan duit pamere teh Haji Daroji, si orang 20 perak. Ceus ngabelenya seuri. Lumayan gede oge duit ieu teh. Sedekahkeun kabeh teh ulahnya. Ceus katempo bingung. Ngarasa awal oge lamun duit 20 perak teh disedekahkeun kabeh. Kajena sedekahkeun bae. Dari duit pamere ieu. Gampang isukan ge meunang duit teh Haji Daroji. Asal aing bisa panggil bae jeung manehna. Kapan lamun aing sedekah 20 perak teh gantina pasti 10 tikel, 200 perak. Wah, lumayan. Hitung-hitung bati sabulaneun. Garentos ceus deui. Ceus tuluy leumpang rek neangan jalma anu rek dibere sedekah ku manehna. Bakat tingku semangat-semangatna ceus sampai poho kana barang-barang balanjana anu tadi ku manehna disimpen dina hadapeun rukun cau. Barang jeung ceus indit di tempat tadi manehna nyimpen balanjaan liwat seorang tukang mulung rongsok ngaranna Mangsana. Eta tukang rongsok kaget barang ningali barang-barang sarupaning sayuran jeung nu sejenna aya dina hadapeun rukun cau. Be, ieu nu saha nya? Siga barang balanjaan geuning. Gerentos Mangsana. Tuluy kumaha diilikan eta barang balanjaan teh diburu dulukeun tina wadahna. Si horeng aya macem-macem. Malah aya dompet sagala rupa anu isina duit. Mangsana meni olohok. Nah tena perang sabil. Waduh, eta barang-barang jeung duit loba pisan. Lamun dicokot teh lumayan yeuh, leuwih-leuwih ti bati aing mulung rongsok sabulaneun. Gerentos Mangsana. Cokot ulahnya. Cokot ulah. Cokot bae lah. Da mana kieu ge meun milik aing. Soal dosa mah gampang lah.
make bae gampang salat tobat deui. Gerentes mangsana tuluy maena buru-buru ngasupkeun barang-barang baranjaan anu ceis kana karung anu kumanehna dibawa. Ari dompetna anu geusina duit mah ngan dicokot duitna bae, dompetna mah dialungkeun. Mangsana buru-buru indit ti eta tempat. Balik deui ka ceis anu keur neangan jalma jang berein sodaqoh, maena terus kulunang kulining. Tapi marangana jalma-jalma teh areueuh, sigana mah geus marangkat ka kebon atawa ka sawah. Ceis kukulutus sorangan, "Heh, dasar manusia, ari rek niat sodaqoh areueuh, kamarana barina ge?" Gerentes ceis tuluy balik deui. Di kajauhan katempo mangsana keur momonggo karung. Ceis bunga, "Lakadalah itu pan mangsana tukang mulung rongsok. Kabeneran manehna mah jalma bereun." Gerentes ceis tuluy ceis lempang incik ngudag mangsana sanggeus deukeut tuluy maena gura-gero, "Mang, mangsana tungguan sakedeung mang." Cek ceis mangsana ngarandeg. Barang alieu nempo ceis beungeutna langsung sepa katempo pias jeung sasah. Atuh da rumasa boga dosa teh tas maling dagangan anu ceis anu ditunda dina hadapan dukun cau tadi. Mangsana tadina rek kabur, tapi ceisna kabur geus anjog manten. "Mang rek ka mana?" tanya ceis. Anu neng eus emang mah biasa ieu nuju milarian rongsok." Tembal mangsana rada gugup. "Oh nya tuh, ieu mang aya rejeki jeung mamang." Cek ceis bari tuluy mikeun duit 20 perak anu tadi pamere Haji Rodi teh. Mangsana olohok, "Kanggo mang ieu teh neng?" tanya mangsana siga anu ragu-ragu. "Nya, jang mamang sok ieu mah niat kuring sedekahnya, tapi doakeun ya kuring sing meunang ganti 10 kali tikel." Cek ceis, atuh mangsana meni bungaheun, gap duit teh ditarima. "Atur nuhun neng, kumang didungakeun neng. Sanes 10 kali tikel, tapi 1000 kali tikel neng. Mudah-mudahan neng eus jadi jalma jegud." Cek mangsana, "Nya mang nuhun nya. Geus kuringna kaburu nya mang ya, kaburu rek dagang. Beu nya mang, assalamualaikum." Cek ceis, "Mohon neng geus mohon." "Waalaikumsalam." Tembal mangsana. Ceis tuluy indit ku mangsana ditempokkeun. "Waduh, aing bener-bener menang milik gede ya poe ieu. Mimpi naon aing tadi peutingnya. Ieu mah aing geus teu kudu ngolong poe ieu. Nuhun Gusti." Gerentes mangsana satuluyna mahina indit. Ari ceis mahina katempo ngarasa bunga pisan. Aing ayeuna geus sedekah ya sakumaha anu dibijaan ku Haji Daroji. Malah didoakeun age aing menang 1000 kali tikel. Sigana aing pasti leuwih beunghar ya ti Haji Daroji. Gerentes ceis satuluyna ceis lempang deui rek balik. Tapi kakarek sabaraha lengkah maena ngarandeg deui, "Pe, aing poho kapan belanjaan aing teh tadi ditunda dina rukun cau." Gerentes ceis satuluyna ceis buru-buru balik deui ke tempat manehna tadi nunda belanjaan. Tapi bareng anjog maena kacida kagetna. Si horeng belanjaan teh geus eueuh, leket teh ceis ngarasa leuleus. "Belanjaan aing ka mana nya? Wah, ieu mah geus pati aya nu gabadog. Keur mah duit modal dagang aya dina dompet. Aduh, ya aing kudu kumaha?" Cek ceis bari nepak parangna. Ceis ulang-ulang nah hatena ujug-ujug ambak bae ka Haji Daroji. "Kurang ajar, ya kabeh gara-gara Haji Daroji. Cek manehna lamun aing sedekah bakal menang ganti 10 kali tikel. Buktina malah rugi duit jeung belanjaan aing kalapeak kabeh. Ya kabeh gara-gara manehna. Pokona aing kudu minta ganti rugi ka Haji Rodi. Manehna kudu ngagantian aing 10 kali tikel. Tidak duit jeung belanjaan aing anu leungit." Gerentes ceis manehna malah jadi nyalahkeun ka Haji Rodi. Satuluyna ceis indit rek kontrog Haji Daroji di tokona. Cag urang tunda heula.
orai jelmaan Putri Maya Asih, Rara Dewi jeung Banawati. Eta putri anu masih keneh ngawujud orai katempo ting laleor mapai-mapai anu bala atawa hawangan. Ari kaayaan harita keur memujihna tengah poe ereng-erengan karasa meuni panas nyongkab. Tilu orai akhirna mah mubus deui kana hiji rungkun ngararingkel teu waranin kaluar tina jero panyumputana. Sigana mah urang kudu ngeureunana heula di dieu rai. Kaayaan panas nyongkab kieu moal bener lamun diteruskeun ge. Cek Putri Maya Asih ngomong ka adi-adina. Muhun teteh, abdi ge ngarasa peuri awak teh, tembal Banawati. Ari Rara Dewi ngan saukur cicing, main mah teu loba omong. Keur kitu teu jauh ti eta tempat muncul hiji orai anu ukurana 3 kali lipat sagedean orai-orai jamaah tilu putri tadi. Katempo sungutna calawak, buntutna kupat kepot. Si horeng eta orai teh mantri bala kacabak anu ditugaskeun ku Patih Durak Kumala pikeun nutur-nutur putri jeung nyirakakeun maranehanana. Kadenge orai bala kacabak ngagarentes dina hatena. Rarasan aing mah asa teu jauh nah tilu putri teh. Tapi di mana nya? Garentes mantri orai bala kacabak. Letahna katempo olel-olelan. Tuluy manehna ngaleor deui susurungkuyan mapayan hawangan. Keur kitu si bala kacabak ngarasakeun aya hawa siluman tilu urang putri teu jauh ti eta tempat. Reg mantri bala kacabak eureun. Lah kadala si horeng can jauh Putri Maya Asih jeung sejenna teh. Keun sia dipahala ku aing kabehana ge. Garentes bala kacabak. Tuluy orai bala kacabak ngaleor deui, tapi can ge jauh geus eureun deui. Lamun aing dina wujud orai Putri Maya Asih jeung sejenna pasti carudigaeun ka aing. Engke malah jadi masalah gede. Garentes orai bala kacabak deui. Eta orai terus ngahulang deui mikir, tapi teu ilah kituna teh si bala kacabak geus meunang akal. Dah, aing rek melupakeun marmut bae lah. Pasti ku putri aing pajarkeun hakadeuna. Ku aing bakal dipancing. Lamun manehna lengah kakarek ku aing dipaehan. Garentes orai bala kacabak. Tuluy eta orai ngagidekeun awakna, les ngaleungit teu lila ngajenggelek jadi marmut. Celang-celang eta marmut acelang-acelangan loncat ka ditu loncat ka dieu nguru ka tempat penyambutan tilu putri tadi. Eta marmut jemaan mantri bala kacabak katempana lucu, buluna bodas ngeplak matak pikabitaeun. Putri orai Maya Asih jeung adi-adina masih keneh nyarumput di jero rungkun, awakna ngararingkal ngabelit kana hiji tangkal. Abdi lapar pisan teteh, cek Banawati kadenge nyarita. Sarua, rai teteh ge lapar, tapi sabar heula nya. Urang ulah wangka ingkah teh tempat ieu. Lantaran urang can apal kaayaan di dieu, bisi matak bahaya ka urangna. Tembal Maya Asih. Sami rai teteh oge lapar, ke sugan aya dahareun nya ke ku teteh ditewakna. Rara Dewi ilu ngomong. Keur kitu celang-celang katempo aya marmut jajadian mantri bala kacabak acelang-acelangan teu jauh ti hareupeun ti urang putri. Putri Rara Dewi anu pangeulanan empo bunga. Teteh, rai, itu aya marmut, lumayan yang dahareun urang. Cek Putri Rara Dewi, teu loba omong deui, tuluy maena ngaleor rek ngudag marmut. Putri Maya Asih reuwas, rai kade hati-hati. Tapi Putri Rara Dewi geus kaburu jauh sareng waktos saseep papunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.